Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita enggal anu judulna Jatina Kaheman, tapi ieu mung 10 episode palawargi sadayana nya. Ia mangrupikeun karya Kang Rompis, sering kusimkuring di pedarnya dina live tapi tekantos diangkat dina YouTube da insyaallah ayeuna urang angkat ieu lalakon anu judulna Jatina Kaheman dina YouTube-nya. Panginten rada aya nu digentos latarna gitu. Kumaha ieu lalakon Jatina Kaheman teh hayu urang sami-sami bandungannya. Namun satacana dilajeng kade ulah-ilah panutacan subscribe karena YouTube na simkuring nyaeta YouTube Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi ieu sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayananya. Kamu ibu-ibu bari masak nyeseuh gegerohna, oge kamu bapak-bapak bari nyantai nyikopainya ditepas ngabaheuhai. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna, di tempat cukur, di pasar, di pabrik, di kantor, di perjalanan, pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota, oge di pangbaraan nya. Khususna nu aya di Tatar Pasundan, Jawa Barat, Banten. Bahkan di luar daerah, di luar negeri palawarginya sok mararanco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh. Oke ulah hilap di like di komennya, ulah hilap di like di komen di share linkna gitu. Ajakan batur subscribe gitu karena YouTube na Dongeng Sunda Mang Ian. Sareng kumargi simkuring medang dongeng sanes dina radio nu tangtosna sponsor aya iklan aya gajinya. Tasa umpamina ngaros kahibur kepada dongeng simkuring teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana tah ya. Nomor dananya atanapi nomor rekening sabaraha we saiklasna nya supados tiasa meser kuota kanggo live sareng kanggo nguploadna dina YouTube balawargi sadayana. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu carita Jatina Kaheman dina episode anu munggaran anu kahijinya karya Kang Rompis. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun Prung. Tekarasa opre teh geus anjog ka terminal, para penumpang guragiru tarurun sawareh murubahasi nyokot babawaanana. Sopyan nyokot ransel bajuna anu geus kuleuheu payusna mah geus jadi pangsi wadah runtah. Ransel diakod karasa rada ampeg, eusina salian ti baju oge aya beas pamahanan indungna. Poe eta pisan Sopyan lunta ti lemburna rek ngadon usaha di lembur batur. Sabenerna mah
ti lemur Cilampeni ka lemur babakan handap teh ukur meakeun waktu 4 jam numpak oplet. Di lemburna ukur buburuh nyawa atawa ka kebon eta ge mun aya nu nitah tadi nama hoream lunta ti lembur ras kakolotna anu kari sabelah nyaeta indungna. Ari bapana mah geus lila tilar dunia dina mangsa Sopyan keur leutik kungsi eta ge indungna cacarita ka Sopyan lamun bapana teh turunan menak jalma jegud jeung loba pakayana. Tapi dina mangsa zaman gorombolan kaluarga bapana jadi korban katelengesan gorombolan DITII. Bapana abur-aburan tug nepi ka anjog ka lemur Cilampeni. Bapana Sopyan bumen-bumen didinya nepi ka ngarabi jeung indungna. Ukur sakitu beja nu katarima ku Sopyan teuing urang lemur mana asal muasal bapana poekeun obor ku sabab bapana geus tilar dunya. Teu apal sekeseler dulur baraya ti bapana lebeng taya wewengan. Datangna ka babakan handap teh diajakan ku mangna atawa adi indungna kebeneran mangna teh geus lila gawe di kontrak ente. Ari anu boga kontrak teh ngaranna Juragan Haji Darmadi ceuk beja mah pituin urang Garut. Punten ite bade tumaros dupi delman anu bade ka kontrak Ciganitri palih mananya ceuk Sopyan tumanya ka hiji lalaki kolot anu keur ngiuhan hanapeun tangkal camara. Biasana mah di dieu Ujang paling ge engke rada sore bada asar ngetem deui. Nah Ujang teh ka Ciganitri kitu. Temal si lalaki Malik tumanya. Muhun mang bade ka Ciganitri. Mangge sarua rek ka Ciganitri. Kieu bae atuh Jang. Engke bareng jeung Mang urang numpak koksut. Sakudung ge bakal ngaliwat geura. Pokna eta lalaki anu sarua rek ka Ciganitri. Ari koksut teh lalandian kana traktor paragi ngangkut pucuk ente atawa muat ente anu geus jadi kadayeu. Koksut mun zaman kiwarima aya truk nya jang muat teh teh sok ditutupan nya ieu teh trukna teh geuning nya sim kuring nuju alit di pabrik teh sok gulayun mararaju terus aya naon teh kincirna muni panas teh bau teh na teh muni khas ganeng teh. Sakumaha omongan si lalaki tekung si lila aya koksut ngaliwat kadinya gancang bae ku si lalaki teh dipegat reg koksut eureum si lalaki jeung Sopyan cing terekel naik geuleuyeung koksut maju lalaunan. Nah ari Ujang ka Ciganitri teh are ka saha? Ceuk eta lalaki bari nelek-nelek ka Sopyan. Kaleresan bade ka pun emang nu wastana Sahdi. Temal Sopyan ngabejakeun ngaran emangna. Nya mangge apal atuh. Sahdi wakil mandor metik mun teu salah mah nya. Mang mah bagian nyemprot hama, sakapung kana gaclek bagian herbisida. Ngaran Mang anu katelah Adeng. Ceuk eta lalaki anu ngaku boga ngaran Adeng. Isim abdi mah pun Sopyan. Jang Sopyan ngahaja ulin atawa rek digawe di kontrak enteh teh. Kaleresan pun Mang nawisan damel di kontrak enteh. Saurna aya lowongan bagian sasapu di lebet pabrik. Syukur ari geus aya pigaweun mah Jang. Najan gajina leutik tapi mirilik. Sakaliun ngahutang oge aya andelan keur mayarna apanan.
Ceuk Mang Adeng bari nyerengeh seuri. Deres pisan Mang. Walon Sopian milu seuri. Sapanjang jalan dua nana aluprek ngobrol, sanggeus nyorang lalampahan sakira 2 jam, lainnya kabayang perjalanan zaman tahun 70-an bala wargi ya. Mapai-mapai kebon teh pakampungannya kalau iya alam zaman baheula pokokna nama alam zaman baheula kehidupan baheula can aya HP can aya nanaon jadi anu indah teh alam sawangan langsung ningali alam teh lalajo gitu nya kehidupan angin ngahiliwi nebak-nebak dang daunannya rasa nyelecep nate kena kulit tadi kebon teh mapan tirisnya lain naik kobrut teh naik kobrut naik koksut nah kobrut wae jalan-jalan butut ya jalan jajahannya batu koral deh Allah kabayang pagi jeung nyimojang dia nya anu bodas da urang-urang kebon teh masuk bara rodas kulitna teh nyimojang teh nya gede bujur sanggeus nyorang lalampahan sakira sajam koksut eureun di lebah pabrik jurut bae Mang Adeng jeung Sopian teh tarurun teu poho duana nganuhunkeun ka supir koksut Jang Mang mah arek terus ka bedeng lamun aya waktu mah ulin ka imahnya tanyakeun we Mang Adeng gitu Adeng herbisida gitunya ceuk Mang Adeng manehna marek terus ka bedeng atawa imah khusus keur karyawan indah di luhur langit nya kebon teh bedeng ti baheula indah nepi ka ayeuna ge indah catna biru teh geuningannya imahna teh dicat biru ngajalajar mangga Mang ge sanes waktu abdi amangannya temal Sopian bari rengku Mang Adeng ngaleos muru ka bedeng ari Sopian mengkol ka kenca rek muru ka imah emangna kontrak ciganitri teh ka asup perusahaan ente swasta anu kawilang tohaga produksina ente hideung nyaeta ente hitam anu geus kajojo mapakan produksi ente perkebunan nagara titinggal Walanda atawa anu disebut onderniming dina soal kehasilan kontrak ciganitri teh gajihna leuwih onjoy tibatan perkebunan nagara sanggeus leumpang sakedeung Sopian anjog ka imah emangna teu kudu tatanya sabab baheula kungsi nganjang ka dieu barang serog dibagiakeun ku emang jeung bibina syukur Jang ari geus nepi mah Mang teh ngalengut tita tadi bisi sasab sok ka jero tong asa-asa da lain disasaha kitu ceuk Mang Sahdi ngabagiakeun ka Sopian atur nuhun Mang temal Sopian terus munjungan ka Mang Sahdi jeung ka Bi Arum bibina tiluanana cing kalacat unggah ka imah sok weh kadinya nya bibi marek nyieun heula cai ceuk bibina bari terus bae asup ka dapur mangga Bi sahulaanan mah cicing heula di dieu nya arek saterusna ge bae teh teuing ujang atoh we nu aya Mang mah si jalu arang balik ka dieu sibuk ku pagaweanana ceuk Mang Sahdi bari ku siwel ngaluarkeun rokok keretek tina saku bajuna atur nuhun Mang engkeun lah kumaha saena bae perkawis nganjrek mah kumaha hidup we eta mah ke sore urang nepungan mandor pabrik sakalian Mang nitipkeun hidup omat ulah carekeun nya kudu bisa mehapikeun maneh ka dunungan teh hayang asup gawe ka pabrik mah kacedah esena sabab ka asup perusahaan badag oge gajina leuwih onjoy tibatan perkebunan nagara ieu mah sakali deui omat kudu bisa tapa-tapa ulah rek nguciwakeun
Kitu ceuk Mang Sahdi mamatahan ka Sopian. Diestokeun pisan ku abdi Mang. Mudah-mudahan abdi cing tina kahanan ngahontal sagala cita-cita, utamina mah nyenangkeun kanu janten indung. Halus buka kahayang teh. Amang jeung bibi anggap bae kolot sorangan. Teu ngarasa era sumaona rumegak. Da lain disasaha pan sasat di dulur sorangan. Atur nuhun Mang, katampi pisan ka sayanana. Obrolan kapegat ku Bi Arum anu mawa cai enteh jeung lalawuhna ngaranna di kampung Mang Saharita. Lalawuh teh ukur roti koboy alias hui boled jeung kulub sampe. Bari uplek ngobrol teh kaselangan ku ngopi susugu. Sakira jam 2 beurang, Sopian nyelang heula ka cai rek bebersih. Kitu deui bajuna diganti ku nu rada meusan ulah blel teuing. Sakumaha omongan mangna, bada asar Sopian dibawa ka pabrik ku Mang Sahdi, ngahaja rek nepungan mandor pabrik anu neulah Rohman. Mang Sahdi jeung Rohman meh ampir bareng asup gawena ka kontrak Ciganitri. Ngan bedana Rohman geus jeneng jadi mandor pabrik ku sabab sakolana tamat di SR-na atawa sakola rakyat. Beda pisan jeung Mang Sahdi kakarik jadi kokolot atawa wakil mandor lantaran sakolana ukur samet kelas 5. Pabrik kontrak Ciganitri teh kawilang tohaga wangunan upluk aplak ka Cidalegana. Di hareupeun pabrik aya taman, handapna pinuh ku jukut pelak sisina dipapaes ku kekembangan. Kaayaan di taman pabrik teh lalening bersih matak betah. Basa asup ka jero pabrik, ubin harerang rohangan ublug ablag lalega. Mang Sahdi asup ka hiji rohangan dituturkeun ku Sopian. Bage alur, eta budak teh. Ceuk Manor Rohman norojol tina lawang panto bari mencerong ka Sopian. Nya ieu Kang, sok kadinya jang, kunjungan ka Jang Mandor. Ceuk Mang Sahdi ngareret ka Sopian. Sopian gentak bae sasalaman ka Mandor Rohman. Ayo asup heula ka jero, urang bari ngobrol di ditu. Ceuk Mandor Rohman miheulaan asup dituturkeun ku Mang Sahdi jeung Sopian. Tiluanana gugek dari yuk. Kieu ieu Jang Sopian, tugas hidup mah meresihan enteh anu malawur tina sakabeh mesin. Entehna kumpulkeun kana wadah nu geus disadiakeun. Tah, unggal poe Senin pabrik pere teu ngolah. Hidup kudu mersihan sakabeh mesin tina kebul jeung sesa enteh anu nyarelap dina mesin. Kumaha kaharti ku hidup Jang Sopian? Ceuk Manor Rohman mere beja ngeunaan pancen gawena ka Sopian. Kartosun tembal Sopian pondo. Oh syukur ari ngarti mah. Ari gawena 2 minggu beurang 2 minggu peuting. Ke minggu katilu jeung kaopat tiap poe Senin pere. Jadi meresihan mesin mah ukur minggu kahiji jeung kadua. Kartos pisan ku abdi agan. Ulah nyebut agan atuh, cukup bapa wae gitu. Tak gitu lur pancen gawena Jang Sopian teh. Ceuk Manor Rohman ngareret ka Mang Sahdi. Nuhun Kang,
Keun aya nanaon mah kuring ge milu tanggung jawab. Tah, ayeuna mah hidup geus ditarima gawe di dieu. Omat kudu saregep lamun barang gawe teh nya, kudu jujur ulah carekeun. Kitu ceuk Mang Sahdi teu boleh mepelingan kanu jadi alona nyaeta Sopian. Unyuk sumangga Mang, ku abdi diestokeun pisan. Walon Sopian hatena ngarasa bungah geus katarima gawe di pabrik. Poe isukna, isuk keneh Sopian geus indit ka pabrik, dekul bae digawe sakumaha papatah Mandorohman. Najan teu warau, Sopian teu ngarasa karagok. Sopian tukuh pisan digawena tara cicing, teu kaop balasa eutik langsung bae dibersihan. Rai poe teu karasa, geus saminggu Sopian digawena di pabrik. Mandorohman kacida bungahna sabab Sopian mah getem pisan kana gawena. Lamun indit pang isukna, lamun balik pang pandeurina. Marengan poe eta mah Sopian gawena bagian peuting, jam 11 beurang geus balik ka imahna lantaran jam 8 peuting kudu gawe deui. Bagian peuting jeung bagian beurang geus tangtu beda jalmana, sakumaha biasa. Sopian dekul bae barang gawe sakumaha biasa. Saha euy? Ceuk salah saurang pagawe ka baturna bari mere isarah ku juru panona ka Sopian. Pagawe anyar sigana mah. Temal baturna, "Kade hati-hati bisi comel." Moal, cantang tu apalun. Tapi lamun kadenge lahir biwir, urang lelapkeun we kaleuwi. Temal baturna deui. Ari eta anu duaan ngaranna Oded jeung Ujing pagawe bagian produksi. "Saha ngaran teh euy?" ceuk Oded marengan Sopian bebersihna kalebah dinya. "Abdi pun Sopian Kang." Temal Sopian eureun heula sasapuna. "Engke enteh panyapuan gunukeun di satempat ngarah babari nyortirna." "Oh, mangga Kang." Sopian nuluykeun di barang gawena. Sakira jam 12 peuting, Sopian jeung nu sejena reureuh heula istirahat sajam ngadon dahar heula atawa ukur ngaropi. Sopian kaluar ti jero pabrik muru tempat diuk deukeut musola, cag kana endongna tuluy nyokot cai nginum, regot nginum bangun hanaang, gap kana saku bajuna pikeun nyokot rokok. Bari ngunyotan ududna teh Sopian rurat reret nitenan kaayaan didinya. Keur kitu aya nu kadinya gek diuk gigireun Sopian beungeutna juuh ku kesang. "Asa kakarek ningali pagawe anyar?" ceuk eta lalaki bari ngageberan awakna ku dudukuy. "Muhun Kang, nembe saminggon didamel bagian bebersih di lebet." Temal Sopian rengkuh. "Ngaran akang mah Sobari, bagian belong purah nyuluhan. Matak teu boleh ngesang ieu teh." ceuk Sobari bari seuri. "Abdi mah pun Sopian, pilih badenya sepatu Kang." Sopian ngasongkeun ududna. "Cing ngarasaan hiji mah nya." Sobari maut udud sabatang terus bae diseungeut. Terus manehna nyarita deui. "Nah, asal ti mana Jang? Bisa asup gawe ka dieu kusaha?" "Pami kawit mah ti Lemur Cilampeni Kang. Biasa damel di dieu kaleresan di canaku pun emang, nyaeta Mang Sahdi." "Yauh geuning. Nu penting mah urang cing jujur ulah kabawa ku nu teu parugu. Istilahna mah ulah haripeut ku teu teureuyeun." Ceuk Sobari teuing naon maksudna bet siga nu aya di pika hariwang. "Leres pisan Kang, abdi mah mung sejabu buru sanes bade sarakal." "Nya kitu Jang, alus pamadegan teh tah. Nyeta bingung akang teh. Boga layan keur teu gawe,
akang nyuruhan opat tahu memehan kaboler arek nyokot bekal ka imah moal kaburu belum teh kaburu moal kasuluhan arek nyokot bekal ka imah moal kaburu belum moal kasuluhan kete Di abdi aya bekal makan ageng sangumah mung kitu rencana saya aya. Ceuk Sopyan nawaran dahar ka Sobari. Rajang anyaran naung geus meta dahar. Ih milaur ku abdi teu katuang ieu Kang. Sopyan murak bekelna song ditunda dina bangku. Sobari anu tadina embung teh antuk namah dekul bae dahar babarengan jeung Sopyan. Tisaprak harita Sopyan jeung Sobari teh sosobatan. Mun aya waktu salse Sopyan sok ngahaja ulin ka imah Sobari. Gambaran lalakon kahirupan tahun 70-an ya, alamna masih asri kahirupanana anu subhanallah pokoknya banyak gitu dah lalakon hirup umureunannya aya sebagian anu nu ngalaman komunitas karolot mah nu kelahiran 60 pan aya sepuh-sepuh aya anu tos 70 tahun yuswana nya pasti ngalaman alam kehidupan tahun sakitu mah nya waas urang nganjang ka mangsa ka tukang wasilah dongeng Sundanya gitu ku dongeng teh urang teh bisa asup ka dimensi nu sejen zaman kironyok zaman baheula iwal ti ku dongeng urang bisa nganjang ka tahun 70-an gitu. Indahnya hirup sakali teh ulah cicing we katungkul disibukkeun ku dunia jeung lalajoan ya orang sakali-kali piknik anja celang lewat alam rasa jeung pikir dari dongeng mah raosna dikupingkeun teras sia emutan urang berimajinasi nyiptakeun gambaran non fiksi hasil karya akal pikiran urang eta dahsyatna dongeng teh ngalatih alam pikir. Teu karasa waktu nyerele geus sabulan Sopyan digawena di pabrik enteh Ciganitri marengan tanggal 2 kabeh karyawan narima gaji atawa bahasa di perkebunan mah bayaran nu gawe bagian beurang samemeh baralik ngumpul di kantor Mandor Rohman saurang-saurang dierol ku Mandor Rohman tug nepi ka Sopyan kagiliran berkah Sopyan narima duit 350 perak gaji sakitu nanding gaji pagawe negeri kelas handap mangsa harita. Geus beres jang Ceuk Sobari anu geus aya di dinya ngahaja nepungan Sopyan. Beres Kang arek langsung balik atawa rek ulin heula ieu teh urang ulin ka bedeng yuk sabab unggal bayaran loba kudu daragang di los bisi bejang Sopyan hayang jajan anu aneh-aneh. Temal Sobari ngajakan ulin ka Sopyan. Ari anu disebut los wangunan anu ngahaja dijieun pikeun anu ngadon daragang ka bedeng kontrak Ciganitri. Ayo Kang bari nage abdi mah pancan apal. Duanana laleumpang salse rek ngajugjug ka bedeng. Nampa sabaraha jang Ceuk Sobari bari jongjon leumpang. Lumayan Kang 350 perak. akang mah nampa 550 perak jeung lemurna lumayan keur namahan jajan gimanaeun atuh bisa nyeng celengan mah nya Kang saeutik oge ari di alam pan aya keur pangabutuh
Kitu pisan Jang. Teka rasa geus anjog ka bedeng, teu nyalahan dilos teh geus pinuh kuno daragang, ti mimiti anu dagang papakean, cocokan jeung kadaharan, jalma pabaliut minuhan jajalaneun jeung elos tempat anu daragang. Ngaranna ge geus bayaran, sakabeh karyawan kontrak enteh tangtu baroga duit, asup ka elos teu sirikna pasedek-sedek awahing kulobana jalma nu ngadon baralanja. Akang mah rek meuli bajunya Jang, sakalieun keur init-initan. Ceuk Sobari bari eureun di tukang baju. Sobari milihan papakean imeut nakeranan. Sopyan ukur ningalian baju anu ngagarantung, ukur hatena we anu kumejot hayang meuli, tapi ras inget kanu jadi indungna anu butuh waragad keur nyukupan pangabutuh. Aya tah di mana-mana pokona lamun aya budak anu ngabelaan indungna, ngurus indungna ya, sok diangkat darajatna teh. Itu gambaran nanti awal kan budak urang kampungnya tukang ngarit, tukang kakebon gitu. Ayeuna kakarek mimitian gawe belaan puasa kahayang demi indung. Sanggeus adu tawar, Sobari ngaduitan bajuna. Rek meuli naon Jang? Teu inget tukang, paling ge rek meuli dahareun keur di imah. Duanana laleumpang deui bari luak liuk ningalian kanu daragang, dibeh juru ngajajar tukang dagang lauk asin jeung pindang bandeng. Sopyan kaingetan kana karesep manehna nyaeta pindang bandeng. Pindang bandeng mah ulen digoreng deh nya, ulu abi masuk uluna wae mun di dahar teh ti heula rangu jeung cabe genot. Samel cabe genot yang tukang dagang pindang teh awewe ngora sapantaran umurna jeung Sopyan. Punten teh, sabarahaan pangaosna pindang bandengnya? Upami nu alit mah pangaosna 15 rupiah, upami nu ageng 20 rupiah kan? Tembal si awewe Somea, panuna nutup ka Sopyan. Eta bae nu ageng 2 sareng anu alitna 2-nya. Sopyan nuduhkeun kana pindang anu ngentep dina kurumbung. Mangga Kang, geus sakantenan sareng pindang lauk masna? Sabaraha ngaosna? Upami hiji 25 rupiah, upami 2 50 rupiah. Sopyan ngahuleng sakedeung. Atuh sami kene hijina 25 rupiah meuna. Punten heureuy Kang, upami 2 mangga bae 45 rupiah. Si awewe nyileukeuteuh seuri. Disidik-sidik mah eta awewe teh boga rupa nu kacida pantes, geulis, pakulitan bodas, manis, jaba aya kempot di pipina teh. Gelis teh, gelis pokoknya. Nyari teh gitu. Ditilik ti gigi lengik ditutup di hareup sieup di sawang ti tukang lenjang pokona mah. Bulu soca cureuleuh teh aduh eta bulukna teh kaling muntang taar tega mentrangan. Halis ngajeler pae, pangambung mancung kuung-kuungan nog gado sapotong. Nog gado sapotong, gado nog sapotong. Cangkeng lenggik landing mapan, cangkeng lenggik mapanting, ping-ping lir ping-ping simet, kulit lemes, matak ti soledat kutu, matak ti jalikeun tuma, jaba susu badak. Kena susu deui wae. Aya kitu nanya. Sakantenan bae atuh sareng pinang lauk masna 2. Mangga Kang. Si awewe terus bae ngawadahan pindang bandeng jeung pindang lauk mas. Nyangakeun artosna, ceuk Sopyan bari mikeun duitna. Mangga Kang, hatur nuhun nya. Temal si awewe bari imut, mangga tuh dikantun.
Mangga Kang, wilujeng. Sopyan jeung Sobari terus bae baralik. Sugan teh ka mana? Heuh di arep-arep can mulang. Ari pek teh ngadon balanya pinang bahaneng giningan. Ceuk bibina basa Sopyan geus aya di imah Mang Sahdi. Nuhun Bi, bari sakantenan amengan. Eta bae ukur meser pinang bandeng sareng pinang lauk emas. Aralus kieu pinangna. Ke meuli tilbah mana itu Jang? Eta ti istri anu anom keneh geuning Bi. Oh ti si Neng Ela. Tidinya mah aralus lantaran sok nyieun sorangan tate. Urang goreng ayeuna kenehnya. Kabeneran bibi teh geus meliput teuy. Ari Mang ka mana Bi? Sidik can mulang ieu teh. Tadi teh ka dieu sakedeung mikeun duit bayaran. Terus init deui ngitung bayaran bagian musiman metik. Paling ge peuting balikna Jang. Munguna tuh Bi, iya tuh kanggo namih-namih ageng madahan teu ieu teh. Sopyan nyodorkeun duit 100 perak ka bibina. Ih, entong Ujang. Bibi mah moal narima. Angguran mah gugunu keur inung hidup. Lamun beas mah wayahna ku bibi teh bakal ditarima. Lantaran keur pidahareun hidup apanan. Bibina kekepehan mung narima. Atuh nuhun pisan Bi. Saurna mah biasana mah kaping 10. Nya biasa nama tanggal sakitu. Bibi arek popolah heulanya. Hayang kopi mah nyieun bae ku sorangan. Ceuk bibina bari ngaleos ka pawon. Pamiarsa sadayana waktosna barantos teu nyekapan di giringannya kanggo ieu lalakon anu judulna Jatina Kaheman bagian kahiji ya. Dina ieu carita latarna tahun 70-an nya para wargi sadayana di lingkungan pausahaan enteh tapi nu swasta nya. Itu luar biasa pokokna malalakon sadayana aya 10 episode. Ia mangrupikeun carita drama lalakon kahirupan Sundanya. Pokona mah kumaha ieu salajengna jajaka nu ngaranna Sopyan urang lembur singkur sisi gunungnya nu asalna memang pura ieu nya pura kakebon gitu. Kulina teh kuli ngebon we kitu jeung nyawa ngalasulu segala rupa. Kaduh sepuhna mung sabelah nyaeta ibuna. Janten anjeunna mah mela anu janten ibunya gitu. Takumaha ieu lalakon. Takumaha ieu lalakon salajengna ieu gambaran hikmah kahirupan biasana di mana hiji budak khidmat kanu jadi indungnya babakti kanu jadi indung komo bari sabelah mah sok diangkat darajatna teh ku Gusti. Sapertos kumaha ieu lalakon salajengna ulah ka mana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Insyaallah mungkin orang lajengkeun dina episode anu kaduanya. Bobot sapanon carang sapakan, cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di haneuleuum sieum paranti nyopot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.